Loh, aduh, itu suara naon, Riz? Jamal lolong. Nabrak naon? Nabrak pihak. Yang di Tadi dia. Yang tadi dia. udah nganten, no? Parah. Setan desa sendiri di kalangan aing tuh. Ayo mati. Aduh, itu nabrak beda ya. Kamu, kalangan dia. Aduh, tai kan lo. Gue yang awin ditabrak. Nabrak. Parah. Ribu. Sia kalau dek aing, lain bantuan aing geus manabrak. Aduh, sti. Wah, iya asli nak ka mana ieu? Tepuguh ieu nya. Geus nabrak ka ditu. Heeh. Ieu Longlong. Ka mana tuh? Ka mana sudah wah? ngamuk bae wa cicing ieu. Heeh. Oblak egbek. Lah itu. Iya, posisi ujang di mana? Gini suara bae. Yang di mana? Yang di mana ieu? Pan ieu hareupeun bangus, Wak. Ragu teu katempo. Pan butaris ieu teh jamatiris. Heeh nya. Riz, tolong ditunjuk karunya. Dah ini lo. Oblak egbek pos itu jamat gini mana. Diuk. Nah, dia. Nah, gas. Gas. Ari suara ka mana tujuanna? Punten Jang. Ari urang teh selami ditinggalkeun ku pamajikan, ku anak. Gaduh keterbatasan teu bisa ningali Jang. Sinya ka urangnya Jang. Aduh. Oh, gitu. Ning kami kumaha sedih ning, Wak. Si Aris cilik. Oh, jika nama ka bawa situasi. Sedih urang nyanyi kena rambabasan. Kita bulan. Aduh, tai tahan lo. Sekarang urang jelekeun si Aris curik. 1000. Ada wi, di atas tuh. Candahan bisa bingung. Ya. Ya, ya. Iya, enggak dia. Nah. Bas. Aturunya, Jang. Aduh, goblok. Cuma 2000. Si goblok. Yang mana mata buta? Itu di 2000 apa lu? Aduh, nya teh buta. Ah. Gila teh nya ngomong bae. Kabur. Kamu udah baik. Ampun, Bang, ampun.